Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi tepang dangu deui sareng emang dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Palawargi sadayana hapunten Mang nembe tiasa medar deui ye. Tiap Mang medar ye sasadu wae hapunten nya. Lalakon anu nuju dipadar ku Mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui nyaeta ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana mudah-mudahan urang tiasa nyanak tina ieu dongeng atanapi tina ieu carios sasiereun sabeunyeurna urang conto anu saena urang kantunkeun anu awona. Mugia ieu dongeng oge sing janteng landong, sing janten pangbeberah kana manah, sing janteng panglibur kana kalbu. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos palawargi, urang teraskeun wae kumaha lalampahan Si Buntung Jago Tutugan saterasna. Prung kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka syukur galu ayeuna gatang ugukeun di arep-arep pisan ku aki teh galu geus ono ayang papanggih kumaha jaramang sepuh galu. Aki musani nyaritana semu-semu nu ngageui ku kitu mah bakat kacida bungahna puguh ka andi teh geus asa ka incu pribadi. Lamun geus ngalaman boga incu mah moal bina ti kitu rasana. Alhamdulillah Aki dararamang sadayana oge. Aki mung nyaeta rumaos we abdi teh tambelar ka Aki sanes teh emut eta oge. Kenyanyaon galu kenyanyaon jageus kasawang ku Aki oge kangarangan jalma hirup mah moal jauh ti pangabutuh geuning ari geus kudunya ditepungkeun mah teu burung we. Kieu anji pikeun Aki mah ieu teh kacida ngarasa bungahnya memang hidup teh ayeuna keur di arep-arep pisan ngurunung. Sumuhun perkawis naon kitu Aki? Andi ngarasa kaget lantaran dina nyaritana Aki musani teh kawas aya hal anu kacida pentingna. Aki kerek minta pangyangankeun Ki Suwangsa. Ki Majid lain dicecapal cicingnya teh. Sumuhun leres. Mun bisa mah sinya ka dieu bejakeun kitu ceuk Aki.
mun bisa mah ayeuna hijab kaditunya. Oh, mangga Aki, teu kedah sareng Aki uda Aki. Ah, teu kudu jalu, Ki Majid oge cukup. Mohon bade dinten ieu wae atuh abdi ngabujeng ka Cicapar. Iya, tapi nanti lanyan yuruh heula we. Kemun geus barang dahar jeung kahidep oge Aki teh aya kapentingan. Tapi deui eta mah lamun hidep geus mulang ti Cicapar ngarah ringeh. Bisa meureun hidep cicing di dieu rada lilanya. Tiasa Aki, kantenan we atuh puguh bingah abdi teh. Andi tembong paromana marah mai lantaran kumanehna geus kajudi yen Aki Musani teh tangtu baris ngawidikeun deui ilmu panemu. Matak nitah cicing rada lila oge. Teu lila kurunyung si Medi bari angkaribung sing horeng tadi teh terus ngaliwet. Atuh geus kitu mah teu talangke brak wae dalahar. Sanajan dengeuna ukur sambal ladok jeung lalab ditambah ku pedak beureum jeung tutug oncom. Teu burung we liwet sakastro teh teu lila oge nepi ka tinggal kerakna. Komo si Medi mah kawasna lamun ku Aki Musani teu dititah eureun mah terus we namulan kerak. Da eta we geus dahar teh manehna mah langsung nyarande kana bilik. Tayohna teh kamarkaan meureun. Beres dahar terus ngobrol, kira-kira geus manjing indit. Pok bae Andi teu bebeja, bari diimplik-implikan bisi bae kaburitan manehna teh rek monok di Cicapar. Bral Andi katut Ki Jantra arindit sanggeus nepi kadungora nyegat wahon. Kabeneran teh teu kungsi lila nungguan kurunyung wahon anu rek kadayeuh. Celak bae naraek geus nepi kadayeuh megat deui wahon anu kanangka pait. Sanggeus nepi kanangka pait terus nanyakeun ka mana jalan anu brasna ka Cicapar. Leok Andi katut Ki Jantra marengkol ka katuhu ngambah jalan rondaan anu sepi. Keur jongjon we laleumpang ret Andi mireungeuh dihareup aya jalma duaan keur ngiuhan handapkeun tangkal kai. Puguh we boh Andi boh Ki Jantra lain dikieu ngaranjugna lantaran tetela sidik pisan saeutik oge teu kapalingan yen eta teh tayalian ti Karna. Ngan kanu saurang deui teu wawuheun tapi pandena mah estuning pikasebereun naker. Jangkung badag simbar dada posongot pada amprotan umurna isad leuwih ngora ti Ki Jantra. Memang teu salah eta teh Karna jeung Dalimin anakna Pabarja. Kabeneran teh deui Karna ngareret kanu laleumpang ti landeuh. Kusabrehan oge geus apa yen eta teh mitohana jeung Andi. Kolejat Karna nangtung teu wudu lain deui gempeurna. Lain sieun-sieun teuing sanajan manehna moal kuat oge ngalawan Andi lantaran aya Dalimin anu bisa diandalkeun pikeun ngalawanan Andi. Ngan bae manehna teh ngarasa era kuduanana. Kukituna teu antaparah deui curelat bae luncat kanu bala maksudna deuk nyumput. Ukur pesan we ka Dalimin sangkan ngadagoan ulah ninggalkeun. Karna ulah lompat sia Karna. Andi ngakorowok waktu mireungeuh Karna ngacorelat ka kebon nu aya sisieun jalan. Deug-deug Andi ngudag. Puguh we tumerapna ka Dalimin mah jojo curiga goreng we. Geus teug bae pangna Karna lompat teh lantaran sieuneun ku jelema anu ngudag ngadeuketan ka manehna. Kukituna teu antaparah deui barang Andi nyampeuk sabrut bae narajang bari ngakorowok.
montong ngaganggu ka batur aing sia babel. Jeung aing lamun hayang diadu mah. Cek Dalimin. Kelanan baraya. Tong waka ngumbar nafsu ya. Cek Andi bari cingkrak nyingkahan pereup Dalimin anu geus nyawuk ngalabeungeutna bari saeutik oge aya maksud rek males narajang. Montong loba bacot sia jurig. Yang harupan diri aing deuleu. Cek Dalimin bari sabrut deui narajang bari ngasupkeun curus Cigalontang anu memang pikapaureun lamun keuna teh. Ai bet murugul ning. Cek Andi bari ngawangun gerakan tapak jalak. Des jurus Cigalontang teh dihancak ku leungeun buntungna. Hiuk jebrod pereup katuhunam teu minge deui ngahancat dadana Dalimin. Tapi tetela kuat teregrog-regrog manehna kalakah ngangsodkeun suku katuhuna sajalan jeung leungeun katuhuna anu ngaleweng lantaran dihancak ku leungeun buntung. Leungeun nu ngaleweng teh sanggeusna nilap ngahiuk deui ngahancat careham. Andi ngaranyug oge ngagentak narik suku katuhuna ka tukang bari marengan leungeun katuhu dipake ngepang siku Dalimin anu masih nyolocos. Bareng jeung eta leungeun buntung ngatius jebrod. Dalimin ngagero bari ngageblag ka tukang sarta dadana karasa asa bejat. Tapi tetela manehna miboga daya kekuatan anu luar biasa. Ngagentak ngudang deui sabrut ngadiuskeun deui jurus Cigalontang anu memang andalanana. Andi ngagentak nguliwed maksudna dek ngagunakeun gerakan pangamuih. Ngan Dalimin matana awas nakar ngagentak manehna loncat ka tukang bari nunjalkeun sikuna. Puguh we pikeun Andi anu memang teu nyangka yen lawan teh bakal kitu petana teu bisa disingkahan deui siku Dalimin teh ngagejrot kana carehamna. Andi ngagerung gadona karasa asa digedrig ku beusi. Sabot kitu sakilat nakar Dalimin malikeun awakna 80 derajat bari ngagerakkeun leungeunna. Hiuk geduk keuna kana sirah. Lain dikieuna Andi ngarasa lenang hiuk deui jurus Cigalontang rek ngahancat cukang irung. Tapi sanajan bari ngarasa lenang oge Andi masih sadar. Ngagentak ngaragrageun maneh ngagunakeun jurus heula ngagalaprak. Hiuk brat bincurang Dalimin dihancak ku gerakan leled samak. Ngagero bari badana ngoleang langsung bae ngakedebut anu saterusna awas nu teu usik deui. Nu matak ulah ngumbar amarah baraya. Kumaha lamun geus kieu dah. Andi ngadadak ngagero bari nungkupan beungeutna ku dua dampal leungeun. Mana horeng waktu tadi ngagedebut sarta langsung ngusek sabenenangan sakadar api-api wungkul sangkan teu terus ditarajang. Padahal sanyana mah teu naon-naon pangaruh daya tahan anu luar biasa. Salila ngapepengkang teh leungeunna mah ngayap ngarawu taneuh anu beyedug. Sakali ieu mah Andi teh nya Andi teh cileureun ngadon ongkoh we nyamperkeun teu boga curiga sama sakali. Masa kulah cileureun baraya. Cek Dalimin bari ngakurinjal hudang sarta sabrut bae manehna ngasupkeun jurus Cigalontang bari hatena mah geus ujub yen sakali ieu mah piraku cukang irung lawanna teh teu remuk. Puguh ulah boron bisa nakis lantaran Andi keur ukai-ukai gigisik kana panon anu kaasupan taneuh kabul. Curang sia setan. Ki jantra anu ti tadi gawena nyaksian ngakorowok bari sakilat ngagentak luncat ngahadang Dalimin. Puguh ku manehna oge geus kairong lamun Andi moal awak bisa ngalawan. Hiuk hiuk jurus Cigalontang awor jeung tengelan Ciaro. Hiuk jor. Dalimin ngagero bari sirah nangadang heungak. Hiuk leungeun kencak ki jantra rek ngahancat careham. Tapi Dalimin sanajan bener kaayaan kuda-kudana teu sawaweg tadi, manehna geus hasil nyalametkeun carehamna ku jalan ngabalieurkeun beungeutna bari ngeserkeun suku katuhuna sajalan jeung suku kenca ditarik. Gilak badana nyerong ngenca bari ngareuneuh sapinuhna sarta teu antap parah deui ngagamplang bae suku Ki Jantra teh dibajeg ku tengelan kepang. Aduh. Ku Ki Jantra ngakoak bari badana ngagaleong rek labuh. Dius berep Dalimin ngatius ngabarengan suku kencana nu maju ka hareup rek
rek mapag iga burung. Pos berup Dalimin ukur nobros angin lantaran Ki Jantra rikat luncat ka tukang. Balukana tengelan Dalimin tak di ngajadikeun suku Ki Jantra karasana asa potong. Ki Jantra muringis nahan kanyeri. Nah, makin ngejat Jurig kadius ya. Cuk Dalimin bari seuri mireungeuh Ki Jantra anu ngejat ti babaranting. Rep Dalimin ka Andi anu keur gigisi keneh. Seprut bae leungeunna diheumatkeun keukeuh rek ngahanca cukang irung meungpeung lawana tacan keneh bisa hoja. Awas jangan nih. Ki Jantra ngakorowok ngabejaan hayang namahna taku nulungan Andi anu harita tacan bisa naon-naon ngan orok kaya sukuna masih karasanya nyautan. Sanajan teu dibejaan oge memang ku Andi karasa aya angin nu ngahiuk nebakana beungeutna geus bisa dipastikeun yen nu jadi lawana keur nyebrutkeun peureupeuna. Ku kitu ngakentak Andi ngagerakeun leungeun puntungna sakitu oge dipaparah lantaran panona can bisa ningali. Hiu geduk Leungeun buntung teh awor jeung peureup Dalimin. Lu naon itu euy. Cek Dalimin ngegero bari loncat ka tukang bari kekarepengan. Orok kaya Ki Jantra teu cicingeun sanajan bari engke-engkean sakilat ngahadang di jajalaneun. Berat Ki Jantra depa bari ngaheatkeun leungeunna. Jebrot cecekoan Dalimin dipabat. Koak deui Dalimin ngakoak sarta kontan badanna ngoleab ka tukang anu saterusna ngegedebut ragrag ngeunang karak bengkang. Nah naonan eta teh euy. Ki Jantra nyengseurikeun bae rikat ngejat lantaran bisi Dalimin terus narajang. Lain ku sabab ngarasa seberengan ieu sukuna karasa keneh nyeri. Binatang sia jeung wanita ngabongohan koplok curang sia setan. Cek Dalimin bari rikat ngakorentel hudang. Apanan sia oge na lain curang kitu ngadon ngawuran ku taneuh kana beungeut sia deuk. Ki Jantra ngahualkeun bari ketakna sayaga bisi Dalimin narajang deui. Andi harita geus bisa beuntak deui sanajan bari panonna trucang riceung keneh manehna ngakentak ngacorelat ka hareupeun Dalimin ngajega dina tandang sayaga. Beuh, layanan deui kaula baraya. Can rengse lain tadi teh. Cek Andi bari ngeprehkeun panangtangna sanajan panonna mah masih rucang riceung. Hayu akan sia buntung ku sia yo. Cek Dalimin bari haget nakar nyebrutkeun peureupeuna. Ka dieu. Cek Andi bari ngakentak ngerong hiuk ngahembatkeun leungeun ka tuhuna sedeng leungeun buntungna ngadius rek ngahanca careham. Plos. Boh takisan boh leungeun puntungna pada ngahanca angin lantaran Dalimin rikat ngejat ka gigireun Andi. Kituna teh lantaran ngarasa bang baungeun lamun kudu balitungan deui jeung leungeun puntung anu geus karasa kumaha hebatna cacakan lamun manehna teu bener-bener tahan uji tita tadi oge geus teu mustahil geus ngajoprak. Montong deui sia buntung. Cek Dalimin bari ngahembatkeun peureupeuna rek ngadagor puhut ceuli. Orok kaya Andi rikat ngerong enca ngabarengan leungeun buntungna sedeng suku katuhuna ngangsod ka hareup. Deus! Pameupeun Dalimin peunang ditakis. Hiu! Peureup katuhu Andi ngatius rek nyengsolkeun careham. Moal beunang sia buntung. Cek Dalimin bari ngakilekkeun sirahna. Cerelat ka kencaeun Andi bari ngaheumatkeun peureup rek nyasar iga burung. Andi teu cileureun. Kalawan teu ngarobah kuda-kuda manehna sakelat natogkeun leungeun buntungna ka handap ngagunakeun jurus malang putung. Cuk! Meneran pisan kana pigeulang. Dalimin ngakuak bari mundur ngejat. Tetela kuatna teh manehna ukur kekarepengan. Lamun seug ninggang kanu sejen mah pasti geus langsung jicir. Naon eta teh baraya? Bet siga paraginya cak daging geuning.
Andi ngeyehkeun lantaran mirengeuh lawana ngalugas bedog anu pandena teu beda jeung bedog paraginya cagan daging. Kudu nyacak sia-sia buntung nyacak sia jo. Iya. Pokna ngacorelat nyabetkeun bedogna anu ngahiuk teu beda jeung pangwelah parahu. Andi ngagentak nyabut siku-sikuna tang kliwa bedog Dalimin teh ditadah ku gerakan capit hurang. Tapi Andi lain di ngaranjugna ulah-ulah bisa digiwalkeun. Bedog Dalimin teh ngadon terus nyuruntul dina kecepatan anu luar biasa sarta ngandung tanaga dorongan anu kacidah hebatna nepi ka manehna kapaksa mundur. Hokon sia bedog aing buntung. Dalimin nyorowok bari terus nyuruntul lantaran ari hayang ngalepaskeun bedogna tina capitan siku-siku mah kacidah hesena. Hatena mah geus ujub sakali ieu mah si buntung teh moal bisa hojah deui. Ulah-ulah bisa bangkar dihancak ku bedogna. Tapi pikeun Andi mah teu matak jadi saber, kentak manehna narik siku-sikuna bari ngacorelat ka kencaeun lawan anu maksudna rek terus ngagunakeun gerakan pangamuih. Kalau kaya ieu Dalimin kacidah hebatna, eta mah sakilat manehna malikeun awakna 80 derajat marangan gerakan bedogna anu geus ti heula nyuruntul. Andi geus ngaranyug deui bae, tina hiukna angin oge geus bisa ngajudi lamun pangadekna lawan ngagunakeun tanaga jero anu teu bisa dianggap remeh. Lantaran eueuh deui kasempatan sedengkeun siku-sikuna geus diasupkeun kana cangkengna waktu ngacorelat ka gigir tadi. Kapaksa daek teu daek Andi ngadonkeun leungeun buntungna dina kakuatan anu dibarengan ku tanaga jero sapinuhna. Hiu cek Degdeg dua nana pada ngeceregjeg ka tukang. Boh Andi boh Dalimin dua nana pada kadorong ku dua kekuatan tanaga anu bantok. Bari dina hatena sewang-sewang ngarasa kaget. Dalimin ngarasa kaget ku mirengeuh leungeun buntung Andi anu tetela teu cecel bocel. Lantaran ceuk pamikirna salila ieu can aya nu bisa salamet dina sabetan bedogna dina jurus huntu kala. Atuh Andi kitu deui. Manehna ngarasa helok ku kakuatan bedog lawan anu teu kurang teu leuwih teu beda jeung pangolah parahu teu. Nya teu beda jeung pangolah parahu teh tetela kacidah hebatna. untung kalau kacalohok sia geura tadah deui. Dalimin geus nyebrut teuing nyabatkeun pedogna ngapubat babit dina gerakan huntu kala. Andi sakilat ngawangun gerakan jukut riut plos plos. Bedog Dalimin ngan ukur bisa nyabetan angin. Mondo kadon ruda gini kawas koyok sia buntung. Lawanan bedog aing lamun ieu mah sia lalaki. Cek Dalimin bari tetap ngabubat babit bedogna dina jurus huntu kala anu kacida matak saberna. Pikeun anu hengker wawanen mah Dalimin geus mimiti ngarasa aral manehna ngarasa asa diheureuykeun. Badan Andi dina gerakan jukut riut. Andi TS tuning hese pisan ditoel sanajan ari katempona mah suku Andi mah teu robah saeutik oge tetep ajeg dina tempatna. Ulah waka ngecawis siga ibu-ibu atuh euy. Anguran gerak acak-acak tah badan aing. Andi malik nyorowok tumerapna ka Dalimin lain deui matak nambah amarahna. Ngarasa diheureuyaan ku nu jadi lawan, ongkoh mah panas deui ku pok-pokan nu jadi lawan. Oh, dari sia ayeuna mah. Cek Dalimin bari terus ngapubat babit bedogna nepi ka jirim nu aslina mah teu katempo. Ukur kalangkangna anu jojorelatan mung puluh-puluh ti nyamang puluh-puluh ting belesat ti ditu ti dieu, tapi sanajan kitu tetep badan Andi teu bisa kabeunangan. Saceroneng kitu teh Andi mah teu nakis atawa malikna rajang. Cukup baraya. Lila-lila mah Andi ngagorowok bari ngacorelat luncat. Kuiwal manehna ngaluarkeun haur konengna. Kalau sia ngaluarkeun roklak buntung. Kadieu sia urang caca ku aing jeung urang jieun suluh. Dalimin seuri cek pamikirna pangna Andi luncat teh lantaran geus ngarasa paur ku gerakan bedogna. Coba-coba weh tah. Panggebuk kasur teh ari bener mah Andika butuh keur suluh. Geura cacag haur kaula ieu. Cek Andi.
Jangan si lain teh. Ya, si Dalimin jago tajur sela dulu. Cek Dalimin penuh kurasa dirta kabur. Ngakentak nyabetkeun bedogna Andi tengejat saeutik oge ukul ngadengdekeun badana ngabarengan ngaheatna haur koneng dipake nakis bedogna Dalimin. Beletak! Bedog Dalimin benang ditakis sarta manehna ngakentak mundur ti babaranting. Tetela benturan haur koneng teh lain deui hebatna. Bedogna nepi ka ngoleweng pantok jeung haur koneng anu karasana bobotna ratusan kati. Puguh dampaleungeunna puguh dampaleungeunna mah panas nareptep anu saterusna karasanya nyautan. Nah make ngejat Dalimin. Andi ayeuna mah nyebut ngaran kakaranya yen ngaranna teh Dalimin urang tajur sela. Montong lobanya capek sia buntung. Dalimin nyebrutkeun deui bedogna. Sorana meninga hing ciciren digerakkeun ku tanaga jero sapinuhna anu lain heureuykeun. Geus komo sambaran angin mah anggang keneh oge geus karasana bakana beungeut. Andi teu loba codeka langsung ngaheumatkeun haur konengna dipake mapag bedog lawan. Tapi sakali ieu mah Dalimin embung ngalaman 2 kali ngadukeun bedogna. Lantaran ku sakali oge geus cukup pikeun manehna ngukur kana kahebatan haur koneng nu jadi lawan. Kukituna kalawan kasitna keur Dalimin ngarobah gerakan bedogna terus ngulawit ka handap nyingkahan haur koneng. Tapi gerakan mah teu kandeg terus nyerepet rek mapas cangkeng. Andi mundur bari ngulawitkeun haur koneng nyerong ngatuhu rek mapag seseukeut bedog. Ngan Dalimin ngakentak narik leungeunna ngabarengan badana ngacorelat ka katuhun Andi. Yuk, bedogna ditegaskeun ka katuhu maksudna sirah lawan teh rek sakaligus digelencengkeun. Tapi Andi lain teu surti kana maksudna saeutik oge teu ngejat tapi ngadon ngageserkeun kuda-kudana nyerong ngatuhu ngabarengan gerakan haur konengna rek ngahadang seseukeut bedog anu rek ngagelencengkeun sirahna. Dalimin teu eleh rikat gentak narik bedogna sarta langsung dirojokeun kana kekempong. Andi rikat narik suku katuhu sarta langsung ngagerakeun haur konengna ka handap rek mapag seseukeut bedog. Tapi bedog Dalimin terus nyuruntul sarta badana ngareuneup sapinuhna jelas rek dipake ngababad suku. Lamun Andi tetep teu ngejatang tu haur konengna geus bisa ngapencarkeun sirah nu jadi lawan. Tapi sukuna oge moal bisa salamet dirampalkeun ku bedog Dalimin. Kukituna ngagentak Andi luncat ka luhur bari satekah polah nyabetkeun haur konengna rek ngicip-ngicip sirah lawan. Ngan Dalimin tetela kacida cingeusna mireungeus sirah narek dihancak ku haur koneng sakilat manehna nyabetkeun bedogna ka luhur ngabarengan badana anu semu dengdek. Tang! Haur koneng geus bisa dihancak ku bedogna sorana ngapelentrang lir diadu jeung beusi. Lamun Andi mah ngajauh akibat benturan bedog lawan anu ngandung tanaga anu lain bantrak-bantrakeun. Dalimin sorangan nepi ka ngudupruk kabawa ku tanaga sorangan akibat mental kana haur koneng. Hebat gening euy. Rokrak teh sia buntung. Cek Dalimin bari ngakuri nyawa hudang lain deui kaget na lantaran haur koneng lawan teh kacida hebatna. Syukur ari kapake mah Dalimin. Panasaran keneh lin. Cek Andi bari lain deui ngarasa kagetna ku kakuatan tanagana lawan. Pasti buntung. Sacan bejad mah sirah silain. Can saudara saning ati. Dalimin nyerepetkeun deui bedogna rek ngahancat cangkeng. Cukup. Andi ngarempodkeun badana bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu tang palatok. Bedog Dalimin sakali ieu mah teu mangap mulia nepi ka potong jadi 2. Sedangkeun haur koneng mah terus ngupeng sarta terus ngatius ka handap sarta teumis deui beletak. Haur koneng teh bantok jeung bincurang. Dalimin ngagoak koceak dengek ampun-ampunan sarta kudupruk bae manehna ngudupruk. Tenggelan haur koneng teh sajabana ti nyeri teh karasana panas kabina-bina anu ngajadikeun dirina leungit budi ilang daya nu antukna Dalimin ngajoprak teu walakaya.
Kidung. Ampun, ampun, kaulah nada hirup. Aduh, ampun, aduh, nyeri, aduh. Dalimin antukna ngagukuk teu kuat nahan nyeri. Geus leungit deui ka lalakianana. Ampun, ulah ditanasa. Kuring nada hirup. Geus teu era deui ku awak jalugjug, manehna terus ceurik teu beda ti bolon anu ditinggalkeun indit nyaba ku kolotna. Cipanona terus murubut teu kuat nahan ka nyeri. Kieu ning ieu mah jawara teh. Ki Jantra teu kuat hayang seuri mireungeuh Dalimin anu ngageunggeik. Salah sorangan atuh da. Kuring mah ngan saukur aya perlu kakarna. Ari anjeun ujug-ujug narajang tanpa bemakrama. Cek Andi. Ampun, rumaos. Ampun paralun, rumaos kaulah lepat. Teu asak sasar. Ampun. Dalimin teu sirikna acong-acongan menta dihampura bari teu eureun-eureun ngageunggeui. Memang ti tadi oge kaula mah taya niat deuk nandasa ngan si laing we anu murugul. Cek Andi bari ngacorelat lantaran ngadeukeutan Dalimin oge ngadon narikan seurikna. Andi ngagentak muru ka kebon anu aya sisieun jalan, maksudna rek neangan karna. Tapi lebeng teu kapanggih tapak-tapakna acan, taksiran ngarasa sieun ku Andi atawa ngarasa era ku mitohana. Matakna ari jari jelema montong asa aing jago heh. Ceki Jantra bari neke sirah Dalimin anu keur nyuuh. Ampun. Ampun. Dalimin meuni awor teu pira padahal ukur diteke lalaunan. Sanggeus karuhan karena eueuh Andi ngahuit ka Ki Jantra mere isyarat pikeun nuluykeun deui lalampahan ngajugjug ka Cicapar. Dalimin mah cul bae ngajoplak dina taneuh bari teu eureun-eureun gegerungan, bari acong-acongan menta dihampura. Maranehna ngagaredig nuluykeun lumakuna, samarukna Andi masih di dinya, terus we Dalimin mah nyuuh bari gegerungan, bari acong-acongan menta dihampura. Palawargi sadayana ti heula teh Basakarna mimiti panggih jeung pabarja sanggeus nepi ka imahna anu mencil di tengah kebon teu beda ti nu nyaung-nyaung puguh we dina dekna ngobrol teh estuning sama menanakar. Sanajan bener antara Karna jeung pabarja teh anyar pinanggih, malahan make ngalaman kudu patalak heula teu burung we uplek keur mah memang duanana sajalan pada ngamusuh ka Gumilar. Malah antuk namah maranehna baradami nyieun akal tarekah pikeun mulangkeun ka nyeri ka Gumilar anu geus dianggap musuh kabuyutanana. Pangpang namah pabarja anu nyongsrong hayang males ka nyeri ka Gumilar teh manehna kanyanyerian ku itu ku ieu ku jenatna pasal hapi, ku Pa Asmita malah ku Gumilar mah leuwih-leuwih. Manehna nepi ka kungsi ngalaman unggah balewat tangan sagala. Nyaeta waktu baheula di Cigodeg pameungpeuk rek ngarampas perhiasanana Neng Sumarni anakna Juragan Sukarya mandor besar di kontrak Miramare. Sok sabenerna mah hal ieu teh mangrupa sabab jeung akibat tina perbuatan manehanana sorangan.
make hayo mika bogoh ka pamajikan batur. Nyaeta Nyi Esih indungna Gumilar. Anu harita teh Gumilar mah masih keneh leutik pisan nepi ka ngajadikeun Pa Asmita teh dibui sarta terus abur-aburan jadi jalma buron. Atuh mah Esih kadungsang-dungsang neangan nu jadi anak. Atuh Gumilar najan bener hirupna teu katalangsara kapanyahona ka indung bapak teges teh sangeusna dewasa. Nanya kitu pikeun jalma anu hayang bener sorangan sanajan cek batur masalah sakitu nyata nu jadi bibit turujit biang kasalahan teh nyokot dina dirina keukeuh we pabarja teh make hayang males kanyeri ka Gumilar. Tapi nya kitu saukur kahayang da hatena mah jejerih lantaran kumanehna geus kajudi moal pikuateun ngalawanan. Dek menta bantuan kanu jadi guru era deui lantaran batina mah ngaku yen manehna sorangan nu salah. Sedengkeun guruna sorangan anu ngaran Bah Wikalpa nu matuh di Padepokan Cigalontang cantang tu bisa dipentaan tulung. Ongkoh deui manehna mah guguruna oge teu jucung ngan manehna boga anelan anakna nu ngaran Dalimin. Kumanehna sina terus guguru di Bah Wikalpa. Lamun engke geus bisa disangharepkeun ka pakalangan kumanehna dek dipantespikeun males kanyeri ka Gumilar. Tapi lila kalilaan mah maksud kituna teh teu dilaksanakeun pang-pangna mah geus kaburu lipur manten. Ongkoh deui manehna geus ngadenge beja yen Gumilar teh ngabogaan anak lalaki anu ngabogaan tingkat pangabisa anu meh-mehan mapakan kanu jadi bapana. Ayeuna Gok jeung Karna anu tingkat pangabisana geus kauji lain handap-handap oge kabenaran manehna teh beunang disebutkeun musuhna Gumilar. Komo kadenge ku ceulina pisan yen Karna teh murid Bah Jagur. Kahayangna malas kanyeri ka Gumilar teh jadi kahudang deui. Geus kitu dek baradami sanggeus itu ieu samiuknya tujuan bring arinit nepungan Dalimin anu imahna teu pati jauh. Ari Dalimin ngadenge caritaan yen bapana baheula teh kitu-kitu jug pudig-dig bae nafsuna mang nyarikeun kanu jadi bapa. Ngaran-ngaran jalma anu sugih kawani sarta boga anelan pangabisa nu ceuk pamikirna mah moal aya nu nande. Kasebutna murid kahijina Bah Wikalpa anu di Cigalontang mah minangka saehuna. Nya dina hiji poe mah Dalimin jeung Karna teh arinit ti tajur sela maksudna dekat Cicapar ngajora Gumilar. Tapi cenah rek ti beurang Karna mah moal miluan cenah lantaran ngarasa era ku dulurna anu geus dipibojo ku Wijana. Kajaba lamun ti peuting tangtu manehna bisa. Kitu dadakuna mah Karna teh sok ari sabenerna mah lain era ku Nyi Ipah tapi ku sarerea jeung ari terang-terangan mah moal pimeunangeun. Kun wae jang Karna mah ulah pipiluan. Kun wae kumaha emang si Gumilar urang rikes tulang igana tuman. Siga nu betul we nya Dalimin ucap-ucapanna teh ujub nakar. Bade siang kitu mang ngajoragna teh. Oh, mending bolang we ame sidik kana beungeutna. Atuh abdi moal tiasa ngiringan. Sanes kecing ye tapi isin. Sieun papangi sareng si Ipah. Ceuk Karna. Utokna cek emang oge ujang mah cicing we. Engke mun geus di Cicapar dudukeun we imahna. Ih, seueur jami atuh mang. Kuyak urang pada ngarapuk. Ugu alus pada ngalajuan mah. Najalan di karpuk salembur oge. Emang mah haram ngeja cadu munur. Tingalikeun we ku ujang. Kumaha ketakna emang ke. Murid kahiji Bah Wikalpa teh ya. Di Cigalontang yo. Dalimin. Cek Dalimin bari nepak dada.
Digayam oge kabehanan aku mang mah. Tugas ujang mah engke teh kari ngubur mayit lah we nya. Kitu tah kukubukna Dalimin teh samemeh nama. Karena mah teu langsung percayaeun keur mah can apal kana pangabisana katurug ari Gumilar tea, lain jore-jore wawesena. Bapak kukutna bae bah jagur kapan teu mangap mulia, bah bejo nya kitu keneh. Malah bah jamrong pisan anu geus kaceluk garung teu burung kabeh ngajoplak ngalaman pacundang di pakalangan. Tapi karena teu ieu wani ngabantah, malahan panasaran oge naha nya omongan Dalimin teh bisa dibuktikeun. Ieu sababna pangna maranehna papanggih jeung Andi di palebah jalan anu berasna ka Cicapar. Tapi buktina mah geuning Dalimin teh di jalan keneh geus ngajoprak. Bari gegerungan teu kuat nyangga wawasena Andi. Sedang karena anu timimit tidar padungdung oge geus ngejat, manehna teu terus kebat balik deui ka jalan gede. Tapi ngadedempes heula di lebak lantaran ngarasa hariwang ka Dalimin. Sanggeus sababaraha lila karena ngatayep lalaunan nyamperkeun deui, kasampak teh Dalimin keur ngajoplak bari gegerungan, bari acong-acongan. Sedangkeun Andi jeung Ki Jantra mah geus areuweuh. Geus kitu mah Dalimin teh disampeurkeun terus disangkeh dibawa mudun deui ka arah lebak, maksudna rek balik deui ka tajur sela deuk bebeja ka Pabarja. Ari Andi jeung Ki Jantra anu ngagaredig ka Cicapar, sanggeus narepi kanu disaja teu kungsi hese nanyakeun. Keur mah imahna Gumilar teh teu jauh ti jalan rondaan, nya baranggok mah. Gumilar teh teu wudu ngarasa kaget oge, tapi Andi ngagentak ngabejakeun manehna pangna ngahaja datang teh aya kaperluan ka Pamajid. Atuh ku Andi sakalian dibejakeun yen manehna teh ti Cipancar. Oge jeung Wijana geus wawuh lantaran babarengan. Nya geus kitu mah Gumilar teh ngagentak ngabaeukeun. Geus teu seuk deui yen ieu jajaka teh nu disohorkeun si Buntung jago tutugan. Keur mah geus ngadenge dongengna ti Wijana, katurug sidik pisan leungeun kencana Buntung. Geus kitu mah atuh bus wae Andi jeung Ki Jantra teh arasup. Sabrehan oge ku Andi geus kajudi lamun Gumilar teh lain jalma jore-jore. Beda gekanana, beda aurana, beda heabna, boh ucapna, boh rengkakna anu pinuh komara jeung wibawa. Paromana bersih sarta teu weleh marah maitan daning jalma akuan. Teu salah ceuk Aki Surdi sarta ceuk Pamardaka, cenah Gumilar teh jawara nu geus kakoncara. Lain bae jembar ku pangabisana, tapi oge geus kaceluk ambek sadu santa budi. Najan ambek tara terus ngewa budina tetep luhur. Teu heran lamun Andi teh rada nu semu-semu moyongkod, ngarasa serab ku bubudena, ngarasa seunggah sarta ajrih ku lelewana. Sanajan bener Gumilar teh estuning pit kacongaheun, taca naon-naon oge geus matak seber murungkut hate. Geus puguh Ki Jantra, keur mah manehna ngarasa boga dosa. Kapan ti heula kungsi pipilueun jeung si Jakalara basa ngajorag imahna Pa Asmita. Beu lamun seug kanyahoan teh nya kamana nyumputkeun beungeut. Ke atuh jang Andi, da Pamajid teh di ditu calikna sareng pun anak. Urang teang we sina ka dieu nya, da teu tebih ieu bumina mah. Ceuk Gumilar bari jung nangtung, maksudna deuk ngabejaan Pamajid. Sawios atuh Pak, abdi we anu ngabujeng ka ditu. Anu palih mana bumina Kang Jana teh? Hate Andi teu mikeun lamun Gumilar kudu init sorangan ngabejaan Pamajid teh. Ih, mending oge di dieu ngobrolna. Ongkoh bapak teh sono,
kun da caket ieu. Tapi kakara oge gumilar cengkat long heap teh jaja nyamperkeun ngahaja we manehna nepungan gumilar. Atuh pok bae ku gumilar dititah balik deui supaya ngabejaan ka tukang es. Heueuh palawargi abujeng sumping ya tukang es. Hapuntennya waktosna parantos teu nyekapan cag heula dugi ka dieu nya. Urang teuneun dihaneulem hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun ti emang ampun paralunu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.